Dia pengotor lagi ya? Jadi apa ya? Makanya ini tidak hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Qala ayatun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Langkung dipayun pangarasa kasapuhan nu disepukeun ti calon mempelai pamagat anu kusim kuring dipihormat. Kasapuhan guru-guru warga tamu sadayana anu kusim kuring dipihormat teu ilap para tamu ulama nu caket tu ketabihna anu kusim kuring dipihormat. Salajengna muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos nakdirkeun usus kasim kuring umum kapala hadirin sadaya tiasa riung pulung pamprok Tiongkok dina tempat anu mulia munggu pandangan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat jenengan salam mugi didugikeun ka junjungan urang sadaya paduka yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya gandun kepada sahabatna kepada tabiin mau tabiina ti kawit dugi kahir anu mudah-mudahan urang sadayana anu riung mungpulung dina ieu tempat singkanging syafaatul udma Kangjeng Nabi jaga di poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Timpati payun kurang doakeun kurang sadayana dua insan anu mulia anu baris ngalaksanakeun lakirabina dina dinten anu ayeuna detik-detik anu ayeuna mudah-mudahan sing dilancarkeun dina ijab qabulna, dilancarkeun dina rumah tanggana, sabada lancar mudah-mudahan panjang kunjung jodona
panjang yuswana sehat jasmani rohanina diseueurkeun rizina dipasihan turunan-turunan anu soleh tur solihah. Eta panginten dicekapkeun bae sakieu di antawisna khutbah nikah. Tadi di antawisna di pangarasa kasepuhan di calon mempelai pamagat, kasepuhan di calon mempelai istri anu parantos panjang kalayan lebar upami direnyepan urang sadayana tapi bakaleun dina rumah tangga. Subhana sulanya kolong tinggal awatos paintan punten pangarasa pilih di antawisna kalebetkeun sudon paintan angkatna ti amanaka dieu teh bada subuh paintennya qoblak seubeuh painten sami jeung simkuring anu insyaallah engke uihna bada dahar qoblak duhur painten. Para ibu bapak hadirin sadayana supada suranya kolong tingkana watos rukun tikah aya 5 kahiji calon mempelai pamegat, kadua calon mempelai istri, katilu bapak wali. Mung titip ka bapak wali, ka calon mempelai pamegat, ka calon mempelai istri niatan. Sabab ieu teh mangrupikeun ibadah, teu aya ibadah anu pangeunah-ngeunahna, pangresep-resepna nu di parentah ku Allah jeung ku Rasulna disatujuan jeung hawa nafsuna iwati ibadah pernikahan. Nomor kaopatna panginten saksi 2. Alhamdulillah pagarsa di calon mempelai pamegat, pagarsa di calon mempelai istri. Nomor kalimana ijab di bapak wali qabul tinu janten calon mempelai pamegat. Bahasana panginten jang iat jang Rohman Ramdhani bapak nikahkeun hideung ka putri tegas bapak anu jenenganana Nyi Iin Nur Aini mas kawin apa naon? Kumaha sorga? Ka putri tegas bapak anu jenenganana Nyi Iin Nur Aini kalayan mas kawin ku emas 10 gram dibayar kontan nampi abdi atawa narima abdi gitu wae eta make ka nama paitan biasa di tuntun. Cak itu wae. Sok atuh urang ieu we. Urang ngaoskeun istighfar sahadat cilarengan shalawat sasarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu wal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rohman Ramdhani bapak nikahkeun anjeun ka putra putri tegas bapak anu jenenganna Nyi Iin Nur Aini kalayan nganggo mas kawin emas 10 gram dibayar kontan sampai abi nikah ka putri tegas bapak anu namina jenenganna Nyi Iin Nur Aini kalayan mas kawin emas 10 gram dibayar kontan. Kontan nampi abdi ada terima abdi. Tong-tongan ini tanyanya. Terima abdi. Sing semangat jang sebut. Abdi nikah. Yang Rohman Ramdhani
Bapa nikahkeun anjeun ka putri tegas Bapa anu jenengan Nanahi Inur Aini kalayan masukin emas 10 gram dibayar kontan. Nampi abdi nikah putri tegas Bapak anu jenengan Nanahi Inur Aini kalayan ku nganggo mas kawin emas 10 gram dibayar kontan. Iya. Kontan nanti abdi nikah, tak terima abdi nikah gitu lah. Ulang-ulang lah. Ulang ngarenghap bisa mah jang. Rahman Bapa nikahkeun anjeun ka putri tegas Bapa anu jenengan Nanahi Inur Aini kalayan nganggo mas kawin ku emas 10 gram dibayar kontan. Tarima abdi nikah Pak Putri tegas Bapak anu jenengan Nanahi Inur Aini kalayan nganggo mas kawin emas 10 gram dibayar kontan. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naibin hamdash syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa qira'atana wa khusu'ana wa takhusu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajatana ya Allah wa ya qadiyal hajatana ya Rahman wa ya qadiyal hajatana ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka guru urang sadayana anu parantos doa nikah. Mudah-mudahan doa urang sadayana sing aya di pangijabah Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun kunci kabagjaan dina rumah tangga dua insan anu neme dilaksanakeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin.